Alah aing bebarengan jeung monyet geus tahun-tahun deui. Palingan teu pernah kami di teh akang. Palingan di dieu si akangna teh geuning do. Tahun-tahun dewek bebarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek. Atuh tangtos da kumaha kumaha gaul naon ge. Sing horeng kumaha gaul nya euy. Ngantara buluhan. Alah Bauna mah geus digasurili naon ge seuri. entong dibeja-beja nya euy. Naon akang? Geus boga 3 dewek anak di monyet. Kalapa biji dicungap nang. Alah teu pira dewek teh keur hees jocele monyet bikang dina beuteung. Si oreng bogoheun ka akang meureun teh. Mimitina mah nyaliksi ka dewek teh. Nyaah tina menyakeun. Seuri dewek teh kutuna teh dihakan. Pikir-pikir bogoh meureun ka monyet teh. Diperong ku dewek mimitina mah sebel. Mimitina Ayo lele mah haneut karasa urangnya. Aya disidik-sidik monyet teh manis. Aduh. Tidak eueuh deui naon atuh? Nya ieu kitu. ada di perjuangan atuh akang. Bakal gilir-gilir keuneun. Eta kasirina teh dewek boga anak ti monyet teh. Naon sing dina naon eta? Monyet awewena jong mawa anakna we di tempo teh kukuna petot. Sadari. Aduh. Si oreng nurun ka akang. Alah ampun aing. Ya. Pika kieu na dewek kieu. Karena ge perjuangan akang. Banyakna we sabar. Eta kukuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan. Ayeuna mah cenah kumbakarna adina. Ayeuna teh Oh. akang. Aduh, eta mah Bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab kumbakarna teh buta nu panggedena. tempat gagahna di Hongkong. Urat batu eta hirupna. Bener da samuka mah urat batu. Tuas teh. Leuwih ti batu teasna hatena. Kitu-kitu teh ngopin aunna deuleu. Bener akang. Leeh-leeh hatena teh nya. Ai pir teh ngejat. Pir teh akang. Angun Ngejat teh hartina ngajauhan. kajauhan. Ari aun teh pitulung. Jadi pir aun teh ngejat tina pitulung. Kajauhan. Ngajauhan tina pitulung. Karena pitulung bener. Paingan atuh keukeuh we. Dibere pepeling itu, dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyo deh. Pasukan monyet eta euy unggal poe nu paeh. Watir deh kalah. Nyage ka satu watir. Nya ge ka sato da puguh perjuanganna maranehna mah. Perjuanganana we tingali mah. Ulah ditingali jenisna. Koceak ke deuleu. Nu kagencet, nu katemak monyet. Jeung guyubna tapi resepna ku monyet. Eta kamar basa gugurna Patih Prahasta, Mate teh ka. mangkukna Makukna sama. monyet dipencet ku Prahasta. Pujitna nepi ka nolol. Boh ti pihak musuh, boh ti pihak dewek. Perang teh Ngaran-ngaran perang atuh da euy. Sabar teh mencet jelema Di dina. dua belah pihak loba nu korban. Ya, Bapak can ka dieu nya. dacan katingal. Sareng Gusti Rama, Gusti Gunawan Ubiksana, Gusti Laksmana. Laras teh tebih ti Gusti Rama kamu. Alah. Maka pihatur ya. Nuhun pot. Cager sae. Kade ulah cara mangkukna sia milu ka tengah. Cenah hoyong terang atuh ulah. Bisi ka temak. Iya, sudah dina perjuangan atuh dah.
jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bensin teh. Ieu mah ngador ngagunuk-gunuk jipo we. Eta make pirajeuna bensin. Loba-loba teuing bari nagih. Lain lebar. Kurang manfaatkeun jeung dan moal dibawa paeh coba dina oge. Oh eta teh jahat teh nu kitu teh. Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan tina kasempitan teh. Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat teh lamun teu kapanggih. Lamun kapanggih bangsat. Teu kapanggih mah tiis batur mah Sri Ram, Sri Rama, Sri Ram, Sri Rama, ieu manusia urang kalah piwuru kututu. Pau. Ya, Ulah. doana we teh sararea. Epi dunga we sing salamet akang ah. Maju deui ngahadang musuh ayeuna. Laras ulang tos menak. Bejana kumbakarna Laras. ti Gusti Gunawan Wibiksana ditingali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Nu mawit sing ati-ati, Sing waspada. waspada permana tinggal. Laras. Hati-hati we urang mah. Cara poe anu geus kaliwat teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngagugu kana pelaturan anu geus ditangtukeun. Laras. Hartina teh getah sarupateun gurung gusuh. Kaburu ku nafsu. Ayeuna mah anyuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea. Ulah gempeur. Sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu. Sok teh semplek nincak semplak. Sok cilaka we akang. Wilujeng enjing isuk. Wilujeng enjing sarua. Wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan. Nah teu nemalan. Baud. Alim di Banyolan. Nuju alim di Banyolan. Palengpeng sia. Lain naik budak nu ti monyet teh geus dingaranan. Saya wartawan ke. Karunya meni percis pisan beungeut nama. Kacidama irungna jeung kukuna. Nah tukulekeun pisan. Nilai salah aing da monyet nyampeurkeun. Sauriji anakna ti monyet. 3 saurna mah. Aduh, jahil teuing mana teu cepot. Basa monyet anu saya wartawan ke. Karunya meni percis pisan beungeut nama. Kacidama irungna jeung kukuna. Nah tukulekeun pisan. Nilai salah aing da monyet nyampeurkeun. Sauriji anakna ti monyet. 3 saurna mah. Aduh, jahil teuing mana teu cepot. Basa monyet anu ngoceak basa magrib teh lain. Atos lah na meuni.
lain ku seuri pisan ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk teu gablek tumpa-tumpa aing teh normal dola normal oge aya kitu-kitu teuing meunang mun kabina-bina teuing kudu ku taneuh liket nya Kang. nah kudu aing teh kudu bobogohan jeung tanah liket Gus. Pang sehatna we ya monyet teh hiji. Yang monyet oge sehat monyet. Luar biasa euy. Gararaga tamakan si Banalayu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Suela. Monyet gede monyet leutik bebarengan. Arsitekna teh eta Anala jeung Anila. Heeh. Tangke sileung lamun dek kabangun omat nitah monyetnya. Jelema jelema keneh Abeh kuat bangunanana. aing menang jelema teu kuat kitu. Can aya hiji kajadian deuleu monyet ngeleg-leg semen. Baik pikir geus ya. Tapi heueuh ku kitu teh mah bener teh. Jujur monyet mah da. Teu tebeukeun beusi. Luar biasa gararagahna eta monyet tuh. Nyiniran mah euy. Oh, aya monyet jala lujur aya jelema. Nya teuing. Ujala lujurna monyet teuing. Teu kaleket dititah ayeuna teh berengbeng. Malahan can dititah oge jelumpat teh monyet teh. Oh. Tah eta monyet super teh ngaranna. Monyet hidang menurut dia mah. Ngan aya eta nu baong heuh di bodi jelema, bodi monyetnya. Aya wae kan kumaha baung teh. Aing hayang seureung. Naon kumaha baung? Batur mah parerang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan teh monyet dina tetangga kai duaan. Tengorek ku aing. Heeh. Sirik aja. Akangnya tinguruan ke kapogo akang. Kuring minang kasih julang kakak salam kalimat minang mulani tetepang sok asaka suat Lunggak klingan Nyarita lunggak lingeus. semu era Nyarita semu era. tadina di kapungkur sejabean Di kapungkur sejabela. kemana ke Mana oke. abdi diri Apa babagan diri. sanajan kalian cekap pete
raka jebi betengna geus gorencang dan sayagi sang raka jebi betengna geus gorencang dan sayagi Kirikit Anoman Perbansana Suta ingkang samya ngalaga Anoman lan Anggada pikeun mingpin pasukan Kiwalan Tengen Gunirahangan Dika. Hey, ngebrewek. Leuheung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat aing we. Ngebrewek kudu mere area. Halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok kok cenah. Ini yang nakole yang gitu teh. Anggada. Ulah Anggada. Awas. Piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kaburu tengku nafsu. Heh? Teu pino, tenangkeun ayeuna tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur. Tenang hate, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan. Aya amanat ti Gusti Rama. Naon? Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan. Naon? Ulah parayun teuing, ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Naon teh maksudna? Maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan kari tulis oge teu aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanat teh nun. Sugan teh monyet teraseuri. Ai kamaneh amanat Gusti Rama. Kantenan kumaha cenah? Amanat Gusti Rama ka abdi? Ieu. Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman. Dicakar sia aing. Lah kitu kan.
Teman, Iya. bisi bade meser itu kan. Naon? Jipo. Menang mau. Yang baik menang naon-naon oke nu penting mah. Burung we Da anoman membeli. Sudi teuing doraka teh sia. keur dipake anu ngaku. Dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke. Da diperyogikeun nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu, ieu urut anu. Gitu, urang teh kudu lihatlah masa depan. Supaya incu putu pakaterangeun. Incu buyut bau jangawareng udag-udag kakait siwur teh ulah leungiteun sejarah. Nya. Bau urut perang, bau urut naon-naon teh kudu teh. Malahan bunga monyet ayeuna mah kudu mawa ieu. Buku catatan. Buku catatan pribadi. Buku harian. Nya. Tak itu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna. Tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh. Anu gugurna ku anu gugurna ku anu. Supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun. Ulah tina komik wungkul. Kitu bulan. Ye. Anggada karek cenah tadi. Urang mimpin belah kensa. Kalayan katuhu mimpin ulah dia belah tamtama oge para senopati ti gua Kisena. Anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena. Tepino. Ansur lebur papan kari tulis daya langarana. Pikeun nangtukeun beureujeung ade nyapukeun kabiadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama. Hidup. Sakitu priatna mare ulah hareup teuing. Akang dek naliti ti awang-awang. Hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh. Pasti bakal aya bejadi. Bejadi ke dia. Sakitu aya. Bisaan Bunga hiji we jeung Mega. Teu kaciri anu mah ngageblek ge jeung Mega ing ngapunget teh. Dupi Anggada bisa ngapung. Naon? Tiasa ngapung. Henteu. Diajar atuh. ngahina Teu bisa ngapung teh burungnya nyatu. Kasinggung urang katanya. Ulah ngaheureuyan kapan kabeh oge teh keur jiwa perang sararea oge. Jiwa perang melain deui bari kasinggung. Darahnya panas, darahnya kade. Dalah perang. Darah pron mah tuh. Awas sing hati-hati nying harapan ayeuna ieu. Zaman nepi ka kieu nya. Kaalaman kudek. Zaman jeung nu ngajamanan. Teuing ku budak engke mah. Brak. Nu matak berak cing ayeuna ti ayeuna keneh. Tatan-tatan nying hareupan waktu nu bakal datang. Ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teh. Teu di kampung teu di kota ngan saeutik ke hanya kana teh sok paberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh. Aya kateungeunah mah sok salurkeun aspirasi urang. Da aya tuh burung nyalurnya kan. Aya penyalurna, aya nu bakal narimana, nu penting demokratis jeung Pancasilais. Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Heeh.